Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Semoga terhibur dengan stand up Sunda ya. Tah di dia zaman bikin bergeser ya, bikin berubah ya. Tapi anu katinggalen ta eta kalindes. Kalindes kunaon Ki ku zaman. Tah ayeuna mah kan baheula mah kieu. Zaman baheula mah mandi ge olahraganya nimba baheula mah. Nimba teh alus eta teh kanu otot teh naek. Jadi alus jadi langsing kanu awak teh lamun awewe nya biki gede meureun nya gitu. Ayeuna mah nimba teh geus eueuh, geus teu katemong ku Ki Kampak dicek ka mana-mana ge. Ulin ka mana-mana ge geus langka. Paling alus baheula masih kene olahraga, kompa. Mun naik mandi tadi kompa nya tah masih mending nya alus keneh olahraga. Ayeuna mah kieu tuh da ge kageser ku zaman teh. Nek teu loba panyakit kumaha, nek teu lalintuh awak kumaha. Barang hakan nyaeta daging hayam nu geus mengandung obat kan, mengandung obat-obatan kan. Minum cai galon mengandung obat, daangeun mengandung obat, sakabeh-kabehna geus mengandung obat-obatan. Olahragana henteu, dan nimba henteu ayeuna mah mandi ge nya. Tinggal cetrek ngahieng nya, sanyo aya nu jet pump nya. Tah kitu. Jadi inget kisah baheula manehna teh pasea wae jeung mitoha. Aranna teh si Maman nya. Unggal nek mandi eta timbaan teh eueuh parbut mun usum halodo teh jeung mitohana. Timbaan teh jadi kudu boga 2 cadangan, sumurna hiji da teu boga milu keneh ka mitoha. Cenah. Naon Kang? Meuni salardih uing mah cenah unggal nek mandi timbaan eueuh, unggal nek mandi timbaan eueuh. Emang timbaan kunaon bisa ngaleungit? Henteu ku mitoha cenah. Dicokot da cai besi beak cenah. Jadi mun usum halodo teh kitu. Suatu ketika manehna maling ti subuh. Make timbaan manehna. Kanyahoan begitu ditepak ruas eta cai diseborkeun kanu bungutna. Wur. Sugan teh memedi cenah nya. Sugan teh jurig aing cenah. Nepak di tukang. Padahal mitoha tadi dinya pasea dordar jeung mitohana. Ujung-ujungna manehna pasang sanyo, taneuna teu mahi disempit. Masang sanyo dina pondasi dicoloknya 25 meter. Caina ngagolontor menikot bur gedenya caina teh. Kang, naon Ki? Yeuh eta cai ulah digolontorkeun wae nya tuh mending geus pinuh kaburuan keun bae cenah. Geningkeun bae meh nyahoeun mitoha cenah uing boga cai cenah. Uing boga sanyo cenah. Heuh nyaah. Cai digolontorkeun wae. Pajar teh keun bae cenah meh mitoha nyahoeun. Bongbong boga sanyo anyar boga milik manehna. Nojosna deukeut pondasi da akibat taneuna sempit. Eta mah cai digolontorkeun kanu buruan. Hayuh we cai sabaraha jam nepi ka banjir atuh imah mitoha. Geus dordar di wae tepasea gara-gara cai ngagayabah. Kan hayang apal cenah ge manehna boga sanyo jadi manehna kanyeri hatean akibat timbaan eueuh wae parbut wae cai tah mun usum halodo teh mitoha jeung minantu teh. Aya anu nepi ka kitu. Kisah nyata loh Ki Kampak. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.